Tapi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab eta tah dicaritakeun dina kitab Nurul Bahjah dina kitab caritaan Tuan Syekh aya jelema ceurik bae asal magrib ngajerit kuburan urang dinyana ge geus kaget asal magrib murid takbulu pasti ngajerit aduh asal magrib kos gitu laporan ke Tuan Syekh jauh dirinya bangsa sekitar ya 20 kilo lah ikuti di bumi Tuan Syekh lontoran geus teu kuat urang dinyate yang ada ngejojoakan gitu lapor ke Tuan Syekh naon cek Tuan Syekh di lembur abdi aya jelema tukang maksiat mabok zina takwari asal magrib ngajerit aduh coba Tuhan ieu supaya kami tentrem asal magrib ngadenge bae tak kana jeritan eta coba Tuhan saya kadi itu langsung ziarah sangaranna anu langsung ditinggali kunyana di buku gaibna cek nyana teh ai murid beat mah encan ya tapi pernah datang ka kaula laporan Tuhan Syekh ka Gusti Allah ya Allah inna hadzal fulan bin fulan zaroni ieu ki anu bin anu parantos zarah ka abdi sedangkeun setiap jelema nu kungsi zarah ka abdi panyunkeun ka Gusti supaya dirahmatan Allahumma arhamhu ya Allah muga ngarahmatan Gusti ka ieu ki fulan gas pokona lamun ngajerit teh laporan deui coba kula deuk laporan ka Gusti Allah cek Tuhan Syekh coba rahmat Gusti Allah turun tah henteu barang isuk wak abah jelema ngadengekeun ngajerit henteu ieu ternyata henteu tadi mantak manzaroni cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha jelema anu ziarah ka kaula di tafsiran dirinya na keur hirut atawa sabada maot na ieulah bakal meunang rahmat Allah Subhanahu wa taala ai Kangjeng Nabi mah geus puguh manzaro ni ba'da wafati manzara qabri wa ba'da wafati wajabat syafaati cek Kangjeng Nabi jelas sama Kangjeng Nabi mah ieu mah sajelema nu zarah ka kaula pokona meunang rahmat Allah nu mantak sekali-sekali ka Baghdad deket belah ditu Cikupas aya tigda aya ge citra di dinya aya nu make anting agebegan jagong billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim at-tahlilul lafzi utawi kilahiki iku urayan kang bangsa lafaz Utsman bin Maz'un utawi rawine iku Ki Utsman kang putra lanang Ki Maz'un Ibni Hubab kang putra lanang Ki Hubab ibni Wahb kang putra lanang Ki Wahab Ibni Hafazah kang putra Hazafah kang putra ladang Ki Hazafah atawa Huzafah bin Jamah ya Jamahi kang putra lanang Ki Jamah kang bangsa Jamah aslama hale manjing Islam ya Utsman ba'da 13 rajulan ing dalam sahuseun 13 wong lanang sabada 13 lalaki ka 14 na Utsman bin Maz'un wa hajara ilal habasyati lan hijrah ya Utsman lan hijrah ilal habasyati maring negeri Habasyah Ethiopia al hijratul ula tegese hijrah kang awas bahwa wa Utsman wa ibnuhu lan anake Utsman as-Sa'ib nyatane ki Sa'ib bareng bapa jeung anak asup Islam
Falamma balagahum maka samang-samang satu makahum ing Utsman wa jamaatih kana Quraisyan ing satuhune kaum Quraisy aslamat ikus manjing Islam ya Quraisy begitu kadenge berita bahwa lolobana orang Quraisy parantos asup Islam raja'u maka babalik ya Utsman wa jamaatih wa mata fi sanati tsaniyati minal hijrati halemati ya Utsman ing dalam tahun kang kaping 2 saking hijrah badama syahida badaron dalam sahusene yen ta hadir ya Utsman ing perang Badar wa huwa lan utawi ya Utsman awaluman mata iku awale wong kang mati yaman minal muhajirin saking sahabat muhajirin kababil Madinah ing dalam Madinah pangheulana sahabat muhajirin nu maot di Madinah urang ka Madinah terus ke pekuburan Baqi' naya urang didinya kaparanggi jeung para pejuang-pejuang para garwa-garwa Kangjeng Nabi termasuk Sayyidina Hasan didinya dibake Sayyidina Utsman bin Affan dibake Sayyidina Utsman bin Maz'un dibake geus urang mah teu nyaho belah manana kuburan nangis urang salam Assalamualaikum ya ahla Baqi'il Gharqad ji'nakum zairin antum lana salafun wa nahnu alaikum taba'un wa inna insyaallahu ta'ala bikum lahiqun as'alullah as-salama wal afiyah wal barakah al-fatihah beres nyana meneuleukeun ka urang oh itu Heri Dedi Acep nyana waneule urang teu neuleuh ka nyana meneuleukeun ka urang masyaallah ditongton urang ngan hanjakal we wahabina keras jasa sehingga urang teu bisa tentrem zarah di Madinah lain cara di Irak lain cara di Baghdad mah urang ziarah teh tentrem diu babacaan sakumaha ahli sunnah wal jamaah nuturkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadoakeun Kangjeng Nabi ka ahli-ahli bake lamun cacak-cacak teu ngadenge ahli kubur atuh Kangjeng Nabi moal uluk salam nu mantak Kangjeng Nabi salam tak Siti Aisyah naros Tuhan salam emang nyana ngadenge oh kaula ngadenge kana naon nu teu kadenge ku anjeun ningali kana naon nu teu katingali ku anjeun namun kaula uluk salam kemudian teu neuleuh jeung teu ngadenge kana jawaban ahli-ahli kubur atuh kaula moal salam tak sing ada orang ge lamun penting zarah ka kuburan urang sorangan kesok aya nu ngajawab Assalamualaikum assalam kunti anak aduh tungtu dawa kabur bae urang geus lah ulah sok jarah-jarah ti penting sorangan da can wani kecuali geus wani kunti anak kunti ulah karak sia hiji anak sia incu sia buapa kolot sia datangkeun ka dieu ipak bregdel wan aduh sugan terek sia deh ya gitu tapi urang lamun geus bantah ka Gusti Allah tuh moal sieun malah nyahana nu sieun ka urang jurig nu mantak datang ge nganggap baturna ka urang teh sieun ka urang gua teh sarua jeung aing jagadna teh tapi orang sieun ulah biasa bae malah lamun ke kuburan ahli-ahli Allah atuh sok dicoba orang kudu kos karar itu antak lawan can kuat biasa beurang bae janganna beurang tenang jadi beurang mah
sanajan berang kadang-kadang sok aya berangnya sok aya urang lamun zarah sorangan 11:30 berang biasa orang dieu ke sok aya dieu sok aya guguli bedan eta can puguh jelema sing hade eta sing hade lamun teu wau mah can puguh jelema eta sing hade aju urang langsung jurig sia nya atuh marah nya dasar borangan berang ke borangan bae tah jadi urang mah ingetna kanu kararitu bae masyaallah karim tapi di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir dina kitab eta tah dicaritakeun dina kitab Nurul Bahjah dina kitab caritaan Tuan Syekh aya jelema ceurik bae asal magrib ngajerit kuburan urang dinyana ge geus kaget asal magrib murid 10 pasti ngajerit aduh asal magrib kos kitu laporan ke Tuan Syekh jauh dirinya bangsa sekitar ya 20 kilo lah ikuti di bumi Tuan Syekh lontoran geus teu kuat urang dinyata yang ada ngejojoakan gitu lapor ke Tuan Syekh naon cek Tuan Syekh di lembur abdi aya jelema tukang maksiat mabok zina tak kuari asal magrib ngajerit aduh coba Tuan ieu supaya kami tentrem asal magrib ngadenge bae tak kana jeritan eta coba Tuan Syekh kadi itu langsung ziarah sangarana anu langsung ditinggali kunyana di buku gaibna cek nyana teh ai murid beat mah encan ya tapi pernah datang ka kaula laporan Tuan Syekh ka Gusti Allah ya Allah inna hadzal fulan bin fulan zaroni Ki anu bin anu parantos zarah ka abdi sedangkan setiap jelema nu kungsi zarah ka abdi panyunkeun ka Gusti supaya dirahmatan Allahumma arhamhu ya Allah muga ngarahmatan Gusti ka ieu kipulan gas pokona lamun ngajerit teh laporan deui coba kula deuk laporan ka Gusti Allah cek Tuan Syekh coba rahmat Gusti Allah turun tah henteu barang isuk wak wabah jelema ngadengekeun ngajerit henteu ieu ngajerit henteu ternyata henteu tadi mantak manzaroni cek Tuan Syekh Abdul Qadir saha jelema anu ziarah ka kaula di tafsiran dirinya na keur hirut atawa sabada maot na ieulah bakal meunang rahmat Allah Subhanahu wa taala ai Kangjeng Nabi mah geus puguh manzaro ni ba'da wafati manzara qabri wa ba'da wafati wajabat syafaati cek Kangjeng Nabi jelas sama Kangjeng Nabi mah ieu mah sajelema nu zarah ka kaula pokona meunang rahmat Allah nu mantak sekali-sekali ka Baghdad deket belah ditu Cikupas aya tigda aya ge citra di dinya aya nu make anting agak began jagong masyaallah eta kabedasan karomat Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani untung jasa nu kungsi zarah ka Baghdad rencanana tahun hareup zarah deui ka Baghdad geus gara nyeng celengan ti kuari sapoe 10.000 sabulan berarti sabaraha seberapa 300 setahun 3 juta ya tah mah jang DP atuh lain jang zarah tuh tah beli sekupi tah batu masyaallah rajau mata bada sabada perang Badar pangheulana jelema nu maot ti golongan sahabat muhajirin di Madinah wa awalu man dufina bil baqilan awale wong kang den pendem yaman ing dalam tanah Baqi' minhum saking muhajirin pangheulana nu maot pangheulana nu dikubur di Ka'bah ti golongan sahabat muhajirin adalah Utsman bin Maz'un wa huwa
akhur rasuli minar radha lan utawi ya Utsman bin Maz'un iku dulur lanang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sapasuson dulur sasusu sareng Kangjeng Nabi. Wa manaqibuhu katsiratun lan utawi pirang-pirang carita kasampurnaanana Utsman iku kang akeh. Manaqibna saeur pisan. Rawat sale ngariwayatkeun sapa Aisyah tunyi Siti Aisyah galat sale ngucap ya Aisyah kitu qabbala Rasulullah ngambung sapa Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un ingki Utsman kang putra nang Ki Maz'un wa huwa mayyitun halau ya Utsman iku kang mati wa huwa yabki halau Kangjeng Rasulullah iku nangis ya Kangjeng Rasulullah wa ainahu tazriban halau utawi netrarone Kangjeng Rasulullah iku mili ya karone ainani ketika Utsman bin Maz'un gitu ditutupan Kangjeng Rasul kadinya ngalayat dibuka ku Kangjeng Rasul wajahna kemudian dipeluk ku Kangjeng Rasul dicium bari nangis Kangjeng Rasul ngaluarkeun cai mata. Itulah inget ieu manusiawi inget bahwa perjuanganna luar biasa tur dulur sasusu tina dalil ieulah lamun aya nu maot dulur urang ka wauh urang ka kasih urang ka dede urang meunang ku urang dibuka ningali wajahna kemudian ku urang dipeluk dicium didoakeun ieulah dalil. Tetapi carita adab-adaban teu meunang sambarangan kumaha diatur ku fikih berbau thariqah teu meunang sambarangan sapeluk-pelukna kumaha keur hirupna urang jeung nyana wani henteu meluk nyana jeung urang keur waktu hirupna hubungan urang ka nyana naon lamun sakadar wauh biasa mun sakadar biasa bae ulah menghormati sakumaha keur hirup lantaran ahli Allah teu maot ana teu maot nyana meureun mun dipeluk ku urang besi suul adab urang ka nyana ulah mun kitu mah aya hubungan kaduluran aya hubungan urang jeung nyana sapagodos ngaguru batin murid ka guru ngan aya beat atawa urang teh orang dekat nyana urang teh ngahadam ka nyana kae teh mah teu naon atawa sa profesi misalnya kiai pada kiai ustad pada ustad atawa munang ta guru ka murid mah teu naon buka peluk doakeun ai kitu mah urang jeung nyana beda darajatna teu kudu suul adab. Itulah diatur ieu mah sebagai dalil Kangjeng kitu meunang ngan diatur deui ku syariat ulah sambarangan sacium-ciumna sapeluk-pelukna lantaran besi suul adabnya nama teu maot neuleukeun ka urang besi engke nyana teu resepeun ka urang kitulah ngan dalil meunang tak kosok ditunggu aya kiai datang besi bade besi ningali lah dibuka sok aju katebak bae ahli Allah sebab ditingali raraina sok beuki kaset namun ahli Allah mah beda begitu maot teh heran tapi lamun ahli jurig lain deui serem amat ya datang kanu di tukangan besikna bung kurang emang geus tadi ngareret setik serem aju kadengdeleukeun bae saminggu we kudu dibaturan bae ku pamajikan bang ulah ka mana emang kunaon kieu ulah ka mana cicing bade de teu meunang ngaloyog setik emang aya naon sih kak kadedelekeun kunaon pa anu teh sok ngabok maot neuleuh beungeutna nyengir bae sieun ulah ka mana tungtungan untung pamajikan pan dikekepan deui saminggu tah barang geus saminggu leng deui bae cak pamajikan teh anu pae deui gitu ajunya ada nempo deui
ya Allah ya Rabbi hasayatin qabadatin utai hasayatin iku qabadatin pikul hadis utawi kilaiki ku fikih hadis masyru'iyatul hasi yaiku den syarakeun ngaurkeun alal gobri ngatas kubur salasan kalawan telung balenan wastahabba ashabus syafi'i lan yunakeun sapa ashabus syafi'i ayakula ingin tangucap iya si uang inda zalika ing dalam narikane mangkono hasi ing ayat minha khalaqnakum saking ardi ngadamel isun agung ing sira kabeh wa fiha nu'idukum lan ing dalam ardi ngabalikeun ingsun agung ing sira kabeh wa minha nukhrijukum taratan ukhra lan saking ardi metuakeun ingsun agung ing sira kabeh kalawan balenan kang uwaweneh nyokot urang sekali atau sekaligus nyokot tangan ka dieu ke kencak gitukeun Bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum aurkeun wa fiha nu'idukum aurkeun cokot deui wa minha nukhrijukum taratan ukhra eta teh hikmahna engke ketika aya malakal maut malaikat rahmat atau malaikat kitu munkar nakir na ieu kerikil eta bakal hudang nyaksian di samping gegelung nu sok dibacaan inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 hijina 7 baca bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya matla'il mun gede merena 7 mun leutik sakali bae sial tuh kayak Golkar mah kos kitu jasa kudu dibayar dan mau manjur aduh kudu ikhlas sok dola deuleu bae saya anakna gagan teh malah embat macan bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma abeh kadengieun ku anakna bae merena gede barang mah nu susah mah bismillahirrahmanirrahim geus cepet langsung ngomong lah kudu emang merena leutik iki Golkar kos kitu tah bacaan sing ikhlas Allah neulekeun urang ulah neulekeun nu kos kitu isin ulah diojol jeung dunia belajar urang ge bakal kos kitu sok belajar bismillahirrahmanirrahim boga kainget urang lain urang nu maca Allah sebab daun hirup urang hirup Allah digerakkeun ku Gusti Allah bisa na maca inna anzalna teh nang Allah manjur teh mun kos kitu urang lula kelilik anakna mana anakna ya gede ajaran merena mal manjur atuh ina anzalna tinggal ina anzalna gerak eta di jerona mantak jeung ahli Allah mah mahal ngadatangkeun ahli Allah teh mahal lantaran eta kos kitu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sedengkeun beramal saeutik nyaho ka Allah leuwih berat tibatan ribuan amal nu teu nyaho ka Allah doa kan keur maot mah nu diperlukeun teh lain jero lain bakaka lain karawang sunggileung dibere karawang nu gigelna bagus ge nya geus teu butuh doa keur kos kitu mah doa ikhlas ka Allah bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr beres 7 balik sikeun gadinya putih cak mait dingin amat nih bisa ngaluncat urang ka luhur mait ngomong iya ba cokot langsung bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum maitna geus aya di jero encan dipasang padung goler kene pas dek dipasang padung bismillahirrahmanirrahim minha khalaqnakum cokot deui wa fiha nu'idukum cokot deui minha nukhrijukum taratan ukhra sunnah tapi lain sambarangan sunnah hikmahna luar biasa gedeuna
itulah diatur orang mulai izin guys orang lamun milu nguburkeun awas awas aing rek babacaan heula ieu menang ngaji ieu cak nu sajen teh boso amat aing kadeuleu ye nongtorogan teh pokos kitu bae aya batur atuh urang milu we saeutik ke mun eueuh karat namun aya nu sajen lohi-lohung urang mamilu bae ngadoakeun cukup ulah sok terjelan di rumah kitu sok pika tersepen batur tersepen pereup nu aya Ana Utsman wallahu a'lam bissawab